Urang budak pamas, tangtu lain ukur diajar ngeunaan bahasa Sunda, tapi linguistik, filologi, jeung sastra. Urang budak pamas, tangtu salian diajar bahasa Sunda, urang oge diajar bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Jawa kuno, jeung Sanskerta. Urang budak pamas, tangtu whatsappan make aksara Sunda, meh aman ngagosip. Urang budak pamas, milariu tiasa kacapi, suling, karawitan, pupuh, tangtu aya di pamas. Urang budak pamas, tangtu urang diajar nulis artikel, warta, dongeng, jeung rea-rea deui. Urang budak pamas, ai pamas teh naon? Nya imah. Urang budak pamas, ngaresensi 10, 13, 16 buku, tangtu bisa. Urang budak pamas, lamun kumpul jeung keluarga pasti ditanya, lulus rek jadi naon? Urang budak pamas, lamun boga babaturan Sunda, auto jadi translator bahasa Sunda. Dev, kamu kan anak pamas, tahu dong ini artinya apa? Oh, gampang ieu mah. Urang budak pamas, tangtu urang nyoba sareng Sunda Digi. Sunda Digi teh naon? Sunda Digi nyaeta kamus digital bahasa Sunda anu dijieun ku PDPBS. Urang budak pamas, lamun ditanya saha maneh? Aing pamas.